Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala katsirin min ibadihi mu'minin. Walhamdulillahi munfaridan bil 'atama wa jalal mutakhir bihi tawqin a'udzu kama Amutananjihi ani syarakai wa nadai wa musal muqaddasya simat al-qudusi minatabai wa intiqa wa itiswa alim biswa alimil gabi wa syahadati kabil munta'am wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad hadi minatullah wa ala alihi wa sabilatina wa latumullah mu'amma wa sabat minhum akhwal wa la jami min tabi'u bimalahu min Muhammad sifat muhasniya wa la ilahi anta masudi wa ridha wa matubi akidi muhammadaka wa ma'rifataka wa dini maka pada amma badu ila malibin hada kitab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah kada 108 dina juz kadua halaman 3 hiji. 3 hiji ayat 32. Nu dimaknaan rantai kaasih nalika kapaksa jadi jalan keselamatan. Alimatul nuhudi ibadi ila muamalatihi. Gusti Allah parantos uningan yen hamba-hamba teh kurang semangat nalika ibadah ka Gustina. Al-iqbalu ala bi'taati wa kamu bihuquqi rubiatihi tau'an limahum alaihi min wujudil dopi wa lima bin nufusi min wujudil kasani. Tegasna eta si abdi teh kurang pisan kana yang hareup dina taat saat teu maksimal dina ngajalankeun hak-hak pangeran kalayan ridho. Ieu teh kusabab naon kayaan hamba anu dibinuhan kunaon kulum mah sifat hengker satayana sifat hoream. Masuk itu kan ngaji kalian hoream kan itu warga ngaji teh selain warga ge naon hoream we kitu warga san tah jadi ieu teh naon nyaterakeun Allah teh nyaho urang boga Allah teh kan al-alim maha uningan kana tabiat dasar manusia teh makhluk nu asal diciptakeun tina taneuh anu secara alamiah miboga sifat berat deukeut kana syahwat sarta gampang katarajang ku panyakit bosen sorean wugah gitu kan eta kasar. Maka nalika Allah neuteub ka hamba-hambana maka Allah uninga yen upama ibadahan saukur dijadikeun pilihan sakarep insun atau sakarep dirina maka saeutik pisan hamba nu bakal datang ngadeheus ka Gusti Allah. Ku kituna ayana aturan agama syariat. Jadi eta teh salah satu bentuk paksaan anu mawa rahmat. Urang nita salat teh lain jang nyiksa ka maneh nita ngaji teh lain jang nyiksa ka maneh tapi jang mere kasalamatan cek Allah teh. Itu lamun Allah diantep bae sareng ibadah ka aing hegaya rek mah hege model kalian kan aya ngaji hegaya teh tutup mah loba nu teu ngaji we dibanding misalkeun anu teu ngaji di salsi kieu. Eta teh kan seperti nanti seperti urang siksaan tapi nu bakal meunang kasalamatan. Dipaksa tapi gak bakal menang kasalamatan. Nyaho Allah itu ka urang teh kedua. Bosenan jeung naon? Berat. Gitu kan. Rek laksanakeun teh. Maka ku kituna Allah nyieun aturan agama. Ku kituna Allah nyieun aya surga, aya neraka ku kituna Allah nyieun bae teh campur-campur siksaan. Kan manusia mah hakikatan teu daya jeung teu upaya la haula wala quwata lamun urang bisa ibadah eta lain kulantaran urang kuat tapi kulantaran Allah anu ngagerakkeun diri urang. Sifatan nafsu manusia mah hakikatan sok hayang mabal tina bebeneran tanpa aya beungkeutan ibadah anu paduana sigana teh geunah aing lamun eueuh salat padu uline ngapoe maka ketika urang teh salat teh sapopoe katanya bakal naon bakal suatu saat urang teh hanya ka urang teh kita salat kunaon mah kita ngaji. Sababna nafsu bakal mawa urang jauh tina cahaya Gusti Allah bakal sarun bebeneran teh. Jadi hikmahna Allah netepkeun kewajiban atau taklif sanajan misalkan sanajan Allah nyaho kana urang-urang teh hengker kadul bosenan jeung naon jeung epesmer gitu kan epes jarenges gitu kan saeutik ieu teu ngaji jadi jarenges sebutna epesmer
atau misalkan non gitu. Maka pikeun nyalametkeun hambana ibarat kolot anu maksa anakna anu minum ubar anu pahit, pasti kudu dipaksa. Mereka kalian kan warga minum obat teh eta budak karasa dipaksa nya embung urang teh minum obat teh walaupun angker gering gitu, tapi eta teh kun sabab dipaksa na urang sangkan urang teh jadi cager gitu. Allah ge nyaho urang teh tara embung salat, embung ngaji, embung puasa karena zakat, karena sedekah nyaho. Tapi lamun urang teh dijamu ka Allah teh dipaksa kalian hukum kalian tugas syariat, urang moal cager-cager gitu. Ini sabada hiji indung nempo urang budak urang nempo budakna geuning. Hese lagi nu obat teh dibogodo heula gitu kan, bahkan dipaksa dijejelan. Me naon? Me salamet, me cager. Kan ai jelema mah kana sigana teh urang teh asal jadi beban we naon. Beda ke bakaya ukuran awam jeung ukuran khawas dina perkara ieu. Ieu mah urang boga perkara nu awam heula, jeung nu awam anu umum mah kitu kudu dijejelanna ku Allah teh. Kudu dibere heula ka peuri kerake nyawa manfaatna gitu. Allah mah teu butuh ku ibadah urang henteu, tapi urang justru butuh karena eta kan ibadah teh diibaratkeun tadi seperti obat nu dibikeun ka indung urang. Nyaho obat teh pahit, nyaho ibadah teh pahit, naon disebut pahit tah wegah hoream komo kana masalah ngaji mah kitu salat oge nu jadi kewajiban ieu di ieu kadang-kadang dijalankeun, kadang-kadang henteu. Perkara ngaji nu fardu ain teh ngaji. Wegah we urang. Heuh nanti mung cageut kitu. Urang teh hayang geuring salawasna. Ya. Nah ieu nya ieu hikmah sampaikeun ka kitu hikam. Ternyata Allah teh ngabebankeun syariat ka urang teh lain jeung Gusti Allah jadi urang sorangan supaya cager sabab urang teh geuring naon geuring urang kedul wegah hoream bosen naon deui. Nah PSMR lah ya bahasa mah jeung naon teh jengger naon bahasa teh. Jeung eta teh hiji syariat teh urang teh nguji kesatiaan ka Gusti Allah. Potong-potong bobogohan wae diuji kesetiaan urang teh. Urang sok diuji ku Allah sok lolos tara, urang moko ngaku urang anu teh hambana Allah, tapi urang tara naon? Tapi urang teu satia ka Allah gitu. Ya. Cek Allah salat sia, ambu aya kana rezeki hayang unggal poe cek Allah teh. Anjing si ari urang hayang ieu. Jadi nah urang bakal tetap tunduk nalika rasa hoream datang, rasa wegah datang, rasa bosan datang, atau urang bakal takluk ku eta sifat hoream jeung bosan. Berarti geringna tulus. Misalkan contohnya dina salat subuh ya. Waktu subuh teh waktu anu pamtiblat-tiblatna keur sare. Geuna sata tiris, geuna naon disimbut eta sifat alamiah. Allah nyaho gitu. Fisik urang pasti hoream hudang, hoream mugah, salat 2 rakaat geus sahembung lah. Tapi ku sabab aya kewajiban anu kudu ditaklif, anu kudu dijalankeun, maka urang teh maksakeun hudang, terus urang teh salat subuh berjamaah. Jadi lamun andaikan kieu, lamun salat subuh teh diwajibkeun ku Allah, maka yakin mau ada datang sigana teh anu diwajibkeun kalau geus hese datang. Meureun hampir kabeh jamaah bakal milih sare dibanding salat. Maka jamaah bakal moal meunang keberkahan dina waktu subuh. Ya. Contoh dina harta we, ibadah haji ya, rukun Islam. Ibadah haji memerlukeun tanaga jeung harta nu loba. Lamun ku Allah dumasanakeun sunah lah, hijrah haji mah sunah, maka pasti loba jamaah anu teu ngajalankeun. Ya. Maka jamaah kan model dina fikih ge tanpa aya kewajiban keur nu mampu, maka jemaah nu mampu teh kalah ngajakeun we teu mampu dina sorangan. Nah. Jadi ieu teh ngajarkeun naon? Mereka mari puasa Ramadan. Allah nyaho urang teh wegah kana jalankeun puasa Ramadan. Karena masuk garodin sok naon sok ieu gitu kan. Tapi naon? Supaya eta teh kewajiban pikeun urang. Sehingga urang teh maksakeun diri urang puasa hasilna naon? Ruhani urang jadi bersih, sarta rasa empati ka batur jadi timbul atau jadi tumbuh ya. Jadi ieu kalimat teh ngajarkeun urang sangkan sadar yen urang teh makhluk anu lemah, maka urang perlu dipaksa ya. Dipaksa kunaon ku syariat, sangkan urang tetep aya dina jalur salamet. Ya, lamun urang diumbar ya, maka sifat hoream urang pasti wah geus da kalau ge da diwajibkeun rek naon salat, kayak ulin gitu kan. Wah naon nga jiga da diwajibkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Mikirnya ulin, berarti urang dirinya keur geuring. Ya.
Berarti orang dinya hadina nya cek Allah teh keur geuring dina sifat urang keur ngoja dina sifat kasombongan di urang. Fa aujaba alaihim wujudu taatihi ay aljamahum bidzalika qahran anhum wa khawafuhum bidukhulin nari illam yafaluha. Gusti Allah parantos ngawajibkeun ka sakumna hambana pikeun taat ka mantena. Tegasna eta kawajiban teh sifatna meungkeut sarta kudu dilaksanakeun sarta Allah ge maparin peringatan berupa ancaman siksa neraka ka saha wae anu teu ngalaksanakeun eta kataatan. Fasaqahum ilaihi ay ila iqbali alaihi bi taatihi wa fi nuskhati ilaiha ay ila taatin. Maka Allah nuntun atau ngagiring Allah ka aranjeun kabeh ka Gusti Allah. Tegasna nuntun kana yang hareup ka Gusti Allah kalem midamel kataatan ka dirina. Satadina ina teh dina kitab Musaresma eta teh nganggo ilafat ilahati hadina naon nuntun kana kataatan. Bisalasilah ijabi al ijabi sabihi bisalasilati tudau fi unukil asiri yajruha biha qahran anhu man asrahu ila wudu illadhi yuriduhu. Kalian nganggo rante-rante kewajiban beban syariat urang tegasna eta kewajiban anu dibaratkeun kana rante anu eta rante teh ditunda atau dikalungkeun kana beuheung urang saperti tawanan anu diengke dibetot kaya eta tawanan teh ku sabab eta rante kana sifat maksa. Tadi kan paksaan Allah teh salah mun jaman teh salat, mun jaman teh ngaji nya dukhulun nar asup kana neraka gitu. Eta teh paksaan rante teh Allah dibetot ku Allah teh. Kalian sifat maksa eta nyata jamaah anu nawan kumanehna karena tempat anu dipemaksud ku jamaah anu nawan eta. Jadi maksudna ieu nyata ngajelaskeun cara Allah nyelamatkeun hambana anu gida sifat hoream kedua ya. Hoream kedua bosenan atau anona belikan lah jihan. Nalika Allah uning ngayan hambana teh hese hudang sorangan pikeun ibadah maka Allah nurunkeun hukum wajib. Ibarat hiji tawanan anu dikalungkeun rante dina beuheungna tuluy ditarik kudu nawan ka tempat anu aman. Sanajan eta tawanan ngarasa nyeri sarta kapaksa ku eta rante, sabenerna eta rante teh keur kahadian manehna sorangan santai teu kabur kana tempat nu bahaya. Baik kalian kan nutus salat subuh saksi ieu, nutus ngaji ieu. Lamun teh sanajan dikitukeun ge loba kana dilarang. Makana nyata guru nih tak gitu maksa kalian ngajina supaya selamat mengcilaka ya ketika guru geus maksa gitu kalian yang cilakanya terserah ketanggung ku diri sorangan da urang mah geus ngajiankeun kewajiban ya sanajan berat ngaji teh nyeri ngaji teh nyeri cangkeu bari jeung tunduh teu kuat geus bosen lah ngaji teh. Engka daya sifat dasar manusia, tapi urang ulah ngarasa sifat dasar eta urang jadi naon jadi ngalieur. Urang kudu aing aya kewajiban ti Allah ye. Sabab tadi Allah lamun urang teu ngalaksanakeun kewajiban kalau dipaksa urang pasti asup kana neraka atau kana kepibahyaan. Maka Allah ngagunakeun nanti kewajiban jeung ancaman neraka lain karena Allah telenges. Justru Allah nyaah cinta ka urang ka hambana. Ya. Jadi hayang hamba teh salamet tapi kenapi kembali ke tempat asalna nyata surga gitu. Ai kana neraka mah dari tempat balik urang, tempat balik iblis neraka mah. Kecuali urang jadi setan manusia beuneunan. Gae kana abus kana neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi akan Allah teh ngaboga sifat qahar. Sifat qahar teh nu maha maksa, ieu nuduhkeun yen urang teh hamba anu teu boga hak pikeun nolak tina aturan anu boga jagat raya ieu. Allah nita salatnya wajib urang ngalaksanakeun salat daek teu daek. Kumaha cenah zaman utara salatnya nantang ka Gusti Allah. Sanuane nantang ka Gusti Allah. Sakur perkara anu teu dilaksanakeun tina setiap parentah Allah berarti nantang ka Gusti Allah. Gitu. Nya kapaksa nate nu matak jadi nate kapaksa anu matak jadi kebiasaan. Paksaan syariat teh pikeun ngadidik nafsu urang. Nafsu anu tadina liar ku sabab terus-terusan dibeungkeut ku rantai kewajiban lila bakal lindeuk sarta nurut. Sanajan disebut rantai hakikatna eta mangrupakeun tali kaasih ti Allah sarta urang teu leupas ti Gusti Allah. Hikmahna naon? Allah uninga ieu nafsu manusia mah bisa dibebaskeun kitu wae. Lamun manusia dibere pilihan maka bae rek ibadah atau maka hawa nafsu bakal milih moal ibadah. Ku ayana eta ancaman neraka, ku aya ancaman eta jadi cilaka, jadi miskin, jadi ripuh, maka nafsu jadi sieun. Sehingga daek-daek urang jadi ibadah. Terus oge kewajiban teh pikeun ngabangun disiplin. Lamun eueuh eta syariat kewajiban, rantai kewajiban maka iman urang bakal gampang luntur ka bawah ku angin dunia.
Jokatiruna orang seperti jangan ridho Allah. Lamun Allah hayang mapari nikmat anu ageng pasti ka jelema anu dipikarido namu ka jelema anu disiksa. Jadi loba contohna lah. Contoh kalian budak leutik dipaksa ku kolot teh sakola, kudu hudang isuk-isuk, kudu ngerjakeun tugas, lamun teu sakola diancam moal dibere jajan. Maka eta teh budak teh kabeungkeut karante gitu. Tapi sanggeus manehna gede, geus jadi jamaah sukses manehna sadar geuning ieu teh akibat kolot urang baheula, maksa urang tita sakola nu bener. Urang di akhirat ieu teh akibat kolot baheula urang nitah kana urang ngaji sehingga urang salamet dina naon dina sisaan neraka. Eta nu di alam kubur kitu. Salah itu ilmu menyelamatkeun di dunia, nyelamatkeun di alam kubur, nyelamatkeun di akhirat. Tilu tempat diselamatkeun ku daekna urang ngaji. Jadi ieu ngajarkeun urang yen sanajan urang ibadah masih kene ngarasa kapaksa atau asieun ku neraka tong leutik hate eta ngarupakeun bentuk pitulung ti Allah sakan urang tetep dina jalan nu bener. Sia mah salat ge kembae teu naon. Daripada udah urang salat pikiran ka mana-mana kembae teu naon daripada urang ka mana-mana henteu salat kembae kapaksa oge. Nah, ieu kan bagi ka jamun awam, neum-neum ieu mah diususkeun kana teh kan awam, kanu anu teh kan awam, kan umum. Tapi neum kaya urang asup ka golongan janu khawas, beda deui ibadah dumasana geus kana mahabbah ka Gusti Allah bukan kana paksaan. Wa kadzalikal ijabu, tadi dia sampai dinya nya, wa kadzalikal ijabu, bukan. Hah? Ya, wakadzalikal ijabu ya. Saya tikdi berarti. Wakadzalikal ijabu ya. Wakadzalikal ijabu yasuquhumullahu ta'ala bihi ila ta'atillati yasulu lahum biha mayasuluhum fil mustaqbil. Satanya kitu deui ari hukumna wae kawajiban teh nuntun Allah taala ka ranjeun kabeh ku sabab eta kawajiban kana taat anu bakal hasipikeun anjeun kabeh ku sabab eta taat perkara anu mah tak ngabungahkeun ka anjeun kabeh dina mangsa anu bakal datang di akhirat. Ribu ngaji teh Pak, tapi waktu dipaksa dah kalau tidak ngaji. Kita di akhirat teh bunga aing untung baheula ngaji. Situ matara ngaji tinggal di salat lagi teu diterima. Jakarta ge sabab naon teu teu make ilmu, tinggal di situ ilmuna teu manfaat sabab teu dibarengan ku ilmu agama nya. Nah ieu maksudnya tah hukum wajib teh saya sudah ngarupakeun fasilitas di Allah. Allah maksa urang ibadah ayeuna di dunia sanajan karasa berat supaya urang bisa panen kabagjaan di akhirat. Maka kecap al mustaqbal maksa nu bakal datang nuduhkeun kana kahirupan saatos maut. Jadi paksaan Allah di dunia teh sabenerna nyiapkeun tabungan kabagjaan urang di akhirat. Jadi Allah naho urang teh sok pendek ingetan atau sok saigit atau sok kuat manusia sok leuwih milih senang-senang saheulaan di dunia bari poho kana balangsak nu bakal datang eta pendek ingetanana kitu henteu panjang pikiran aya nu pendek ingetan mah manehna ayeuna senang-senang kena di akhirat ripu. Maka kewajiban teh nyata cara Allah nyelametkeun urang tina diri sorangan. Lamun urang diumbah nurutkeun ka hayang sorangan, urang bakal cilaka. Begituna Allah nurunkeun aturan sangkan urang kapaksa salamet hikmana kasabaran anu buahan. Sagala hal kan we sabar ieu teh ditangga disabar we bari kapaksa ge sabar we dijalankeun. Maka eta bakal naon sababna biasana kudu dipaksa heula. Sakola kudu dipaksa, ngaji kudu dipaksa. Sakan urang teh jadi jelema anu bener anu soleh. Latihan fisik kudu dipaksa sakan sehat. Ya, urang ada obat dipaksa sabab pun mecageun ya. Dieu kewajiban beban sabenerna aya hadiah anu kacida gedena Allah moal marentah iwati aya kauntungan pikeun diri urang. Terus pak kumaha jaga supaya istiqomah lamun ibadah ngan dumasar kana kahayang maka moal aya ka istiqomahan. Urang jangan kewajiban sieun ku Allah aing mah dititah ku Allah gitu. Nah ieu nya jadi urang perkara anu ieu teh jang kasalamatan diri urang ya. Sarta kabuktian cenah wa ikana saqatu alaihim fil hali fa huwa yafalu bima kama yafalu karek masalah apa nih. Biasanya ge kalian sampai jam 10 lin heureuy itu. Bahwa yafalu bihim kama yafalu waliun bisa binesa saperti budak leutik dan saperti kolot ka didik budak leutikna.
Urang kumaha aku kolot sampai diteungeul urang dititah ngaji sampai diteungeul tara sih kalian sih teh lamun teu salat kalian sok diteungeul taranya diantepkeun wae tega buka kolot model kitu deh tega kalian hayang nempo ke ngojay dina neraka bari jeung manehna ke didudut kok kurang teh teuing buka kolot seperti kitu siganya ahnya kolot teh ai hadir ai sake katanya kolot mah kana salat jalankeun ngaji da eta lemurnya dan mengesal serba salah intinya serba salah guru nitah ieu kolot mah cicing sebenarnya aya tadi dite kudu aya dua arah kecuali kalian dikobongkeun di pasantren ke bener kadang-kadang kan orang bapak mengasuh sakieu ngajar lagi bapak kena dengan sajam atau 2 jam loloban mah kalian keunjung kolot kalian teu salat diantepkeun ka disimbutan ya Allah tega boga kolot sabodeu kitu sedangkan orang teh kan tina pikir ge wajib urang diteunggeulna tahun 10 tahun teh teu salat teh teu naon teh komo teu ngaji geus nanti horeang ngomong gitu kasep sabab naon ya papalimpang jadi aplikasi kanyaahna teh pabelit itu kan siga bentuk urang teh nyaah gitu deudeuh gitu kan kemudian namun kalian kan bedak kalian mun para masteris pasti dipamrikeun obat namun kalian misalkan ieu nyeri pasti kuinung atau ku bapak pasti dipamrikeun obat tapi ketika budak rohanina gering dianggap eueuhna naon padahal eta nu bakal jadi naon nu bakal jadi engke di poe kiamat nauzubillah min dzalik yang hampura kolot kalian ya maka istighfaran ku kalian ya Allah ya Rabbi hampura sepuh-sepuh abdi kana tos momore kana ibadah ka abdi kitu we hampura jadi ku kalian kemal dituntut sekali kolot kalian selamat ya sampai kemurang misalkan kan urang mah siga nyaahnya urang keur sarek diudangkeun atoto diudangkeun karunya siga karunya siga nyaah teh padahal mah teh nitah manehna nitah ngaguguskeun kolot ngaguguskeun urang kana jurang neraka atau kecelakaan nauzubillah min dzalik tega bapak mau budak kitu tanya budak bapak kumulamun bapak terus lamun mah teh salat tayeunya sapa urang mah nyaah kitu nyaah teh bener diaplikasikeun ku urang Allah ge kitu nyaah ka urang teh diwajibkeun gitu kan made ieu kolot lamun kan mati seperti budak leutik mah Allah misalkan Allah teh diibaratkeun kolotna urang teh budak leutik yang kudu dipaksa dipecut lamun tadi kitu-kitu mah moal daekeun nya kadang-kadang sabab dapas resep heureuy resep ulin resep ieu ayo urang lamun misalkan kolot bener dididik kudu 2 arah ngadidik teh nya jadi kalau kalian kan bapak mah bukan hak bapak untuk mengubah orang tua kalian kan kalian ketika sudah menjadi orang tua ingatkeun tos saukeun maraban jasadna paraban rohani kamu di sholat paksa di imah namun orang gitu geus sekarunya siganya aka urang pada urang teh semakin mungkin kan semakin urang digedekeun dikukolot di paraban di maka semakin berat siksaan karena jadi kolotna masih kene gitu tawa besok sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.